Gila, tarang pabog ya. Nanaunan maksudna ngarebut awewe nu pikahayang ku urang. Kunaon Abah? Ngalamun. Eling Abah. Baring eta ah. Bingung kunaon? Teu tung barudak. Kunaon deui budak? Asa teu beres-beres ti baheula eta budak. Tadi teh anu datang deui ka dieu. Saha? Tuh itu nu genut teh sangarana teh poho deui da mah oge. Tuh abu. Dibikeun ku abah teh kanu panggedena. Lain tukang domba. Lain pegang domba. Keukeuh hayang kanu bungsu jadi bingung atuh da. Boh eta kanu abu. Moal pilaku deui atuh. Abah. Asa pernah jeung nu genut baheula teh. Saha? Amu. Palingan atuh ah kebaleg tuh. Tak Abah ngalamunan eta sok Teu ngalamun eta. Barunya. Teu ngalamun Sok sieun mantan amu datang. Lain. Zaman baheula. Ieu mah bingung para nu duangan separayu. Lanceukna nu encan. Nah, lanceukna nya. Tah, eta teh tadi teh nu datang ka dieu teh dibikeun ka lanceukna teh nyaho lanceukna bakal daekeun kitu moal atuh. Tapi nu datang keukeuh hayang kanu bungsu. Oh, tuh kari nanya ka lanceukna. Nya, lanceukna teh tadi teh dekat cai heula nyokot cai tapi haresan pikeun ge can balik deui. Matuh teh eta mun ka cai sok karares teh. Sok kebiasaan da atuh. Mata karares teh kawin Eta mah indungna nu sarangaos. Itu we ka dieu. Nya atuh sepupu kumaha? Aya Abah sok nita ka cai ek naon? Mani. Geus puguh mandi atuh. Tiba oge Abah ka cai mah mandi ku buka wadah naon. Teu kudu ulin. Tapi hese di warahna barudak teh. Da asa teu ngaborojokeun buruy. Teh ari nu gede teteh meureunana kumaha atuh da nu dua panes sepupu urang teh saaraya nu daratang ka dieu. Eta kali nu gede tanyana kira-kira daekeun moal. Anu ka cai teh nu mana? Nu panggedena. Keukeuh nu itu hayang kanu bungsu. Atuh sina ditayang ka ditu. Sok atuh teang heula atuh ah mak. Tayang we. Teang ah. Ku Abah we atuh lah meh ngabari. Nya hali atuh ku abah sukeula di dieu ah. Lain benang di kieu kemana lompat na jelema teh can benang terus jadi inceran urang. Cacak-cacak aja jak kemulung katanya. Suku meni badag-badag teuing jadi siga muning suku muning. Asa teu paruh hirup teh asa diungguna ku bagong. Si pepangih jeung badak dia. Oh, ya. Kan eta teh geus kahayan jeung urang. Ya nganaon teh. Pan si Abah pedah manen adinya wae. Sudah urang bogosan wae teh. Maksudna hayang naon jeung di dinya. Ah hayang awena. Ya, kieu. Si didinya bukan nyali, hayu. Naon maksudna? Corona kudu dijaga urang teh. Naon ya corona. Ayeuna mah ulah urusan. Ya sok ana mah hayangna kumaha. Sok duel. Sok bet. Deal heula buru. Heula aya kawannya mah. Ayo kan mulai kumaha. Ayeuna mundur wae, capek goblok. Aya kawannya mah. Ayo sok ka dieu. Duel jeung di dieu. Anu eleh. Rek lumpet. Geus kudung kabur. Udah nyamperkeun si Neng. Erek moal. Wani mah. Mola.
naon maksudna? Ay urang kahayang urang mah mesin si dira keur urang mana lanceukna. Kudu jeung nyurup jeung rupa naon. Ya, urang lanceukna sing bener. Da teu bogoh urang mah. Kayana nu letikna keur urang geus lah. Ya, kieu lamun gelut didinya bakal eleh. Meng tetarucingan we lah. Tetep bisa atuh urang mah. Teu bisa. Lamun didinya nangtang, lamun bener bogoh didinya. Engke dites ineng mah hareupeun. Oh, hareupeun seneng ketentuan. Han juga. Lamun anu eleh, non eleh mangkat. Di dieu menang jeung di dieu. Salah tuh. Ulah di pikiran ya. Urang teu bisa. Siga mikiran hutang di dinya mah. Mikiran hutang. Mah hareupeun si nengna, hareupeun si abahna. Mimiti si nengna heula langsung ke si abahna. Meuni kieu we. Alus-alus ngarayu we. Ya, iya. Jam sabaraha kali itu? Jam sabaraha kali itu? Ayeuna we. Ayo. Atuh lah, mana teh heula. Siga bogoh mah ke urang Urang teu bogoh. Sok mah hareup. Mana teh lah. Sebelan nangdanan si galuh gelo ge hayang keneng gila teung-teungnya jelema Ngomong mana we? Teu, Ieu ngomongkeun urang. teu kitu langsung ku. Ayo sok. Ayo. Assalamualaikum. Heula tuh urang heula. Urang heula. Aduh, kan orang menyebutkan salam teh. Abahna. Assalamualaikum. Salam. Sampurasun. Nampes. Saha eta? Eta saha? Kebalik siluman atau didinya teh. Sosok kajero. Mahi moal. Sosok kajero. Sejenis. Basa, bah tuh muka. Bah, ya sema. Bah, ya sema. Mana bah sema? Mana saya mah? Ada. Kali itu tarik. Eta nu yang kasih nyai. Adio, Dek. Ya, kali deh. Dek. Kali dia deh. Tamu. Mak tuh mak. Naon? Kali kayak tamu teh. Aya ge tamu kudu cari. Antep tamu mecal eta. Salik mah itu mah. Sok kali. Ada nanya tadi dia berada nih. Oh, mah Abah sih. Tahu. Abah ada. Bah, lain. Apan teu piwarang calik abi. Sok, aduh calik. Sok. Sok. Kalau ibu kia Lain ngagolar diuk. Isi ambu. Oh, apa? Ele kalau ribut tentang kaimah teh. Bamburannya, Bang. Sok, sekarang dia teh. Bapunten, Bu. Itu tak ada riu. Sok. Mana? Iya napa? Berarti itu sok. Salah, Bah. Tadi teh. Tilu penting diincar ku imah, Bah. Ada lancet ya teh. Dilanjut. Mana lancetnya? Iya. Itu nggak biasa sok nulut. Iya, adik naik lanjutna. Iya, Bah, maksud abi teh. Tak ngomong atau haralen. Nya ke heula. Ieu ambu. Ngomong. Maksud Kok? tacan. Tak buru. Maksud abdi teh ka dieu tujuan nya hayang ka si Neng. Neng nu mana? Nya nu bungsu we. Kita tadi. Hah? Kali lihat Laki buka kolot teh. Kan hayang Lalu dibaik-baik tuh. Ya, lamun hayang ke anakna berarti kayu nunggu ge kudu hayang. Hayang direstui. ai indung nama biasa we lah disuguhan. Tanya mawa teu. Hah? Mak. Mawa teu. Mak.
Mawa naon. Mau pacangannya kosong itu. Abah tanya. Mana mau naon? Iya nu hayang kasih nyai teh. Anu bungsu tapi na. Anu bungsu bogaeun. Kat nu mana? Iya, kayak nu bungsu. Iya hayang kanu bungsu jadi bingung atuh. Dua nana hayang Ya. anu bungsu. Ay abi mah yang kanu bungsu dah. Resep nage kanu bungsu putra ambu. Tah eta dibikeun kanu panggedena. Ku abah. Nya, dan Daekeun. teu nyaho da cerita si nyai nage panu gede macan boga jodoh. Heeh. Eta aku macek mah. Ya kali nanya we budakna atuh. Kita dua-dua kumaha atuh. Tok milih. Mau naon? Mua dua nana oge. Nah, Sok bertabar udah aku. Alim ayo. nah jadi aralim. Abah eta teu ngarti. Ya apa atuh? Dan ieu mah yang kuliah heula atuh amma. Kamu abi mah tos gaduh nu kalangan asal. Oh, ieu oge aya nu kalangan gigir. Palinternya barudaknya milihnya nya. Saha deui atuh da Aya anu datang atuh kumahakeun. balangkeun we. So atuh kumaha ieu kaputusanna barudak teh nya. Balangkeun. Gara jagung geus Angeusan. Iya. Ada atuh kumaha dipaksakeun mah teu enak. Keren Tahu yang ka kuping kitu. Keren kayak anu kawin si teteh. Heeh bae abi anu jadi pagar ayuna. Sok taros ujang. So, kalian jang tanya jang. Neng. Ya maksud teh upami neng hoyong naon-naon nyebatkeun we kuat dicumponan kitu. Nyaan. Ya aslinya. Dari gitu mah hoyong AAUI. Kita uih ka abi teh. Kan abi teh ka dieu teh segala aya maksad. Ya pan hoyong segala dicumponan. Ya sok atuh ka hoyong neng mah AAUI we. Tak kitu kadenge kumarane jawabanana ti si nyai teh. Kumaha Kumaha di piwarang ku ambu atau ku abah. di perang naon. Nya kasih nengna nyebatkeun non teh ditampi. Teu teh mangaruhana naon. Ih, Abah pananya ka budakna oge bieu matak digriungkeun ke tanya. Yang maksud abi teh bisi we di piwarang ku abah. Ya, ku tau ambu. atuh. Moal. Ye suka pada suka mah si Baik, baik. jenisna. Itu mana muning dijual pernah? Ya. Mending geus dijual. Naon ngajual muning. Muning sadeulkeun ujang balik. Tuh dah Balik we. Da budakna teh mungeun. Balik. Hanjung. mana rek naon di Ayo dieu? perlu heula ka si Abah atuh gaweun. Kuni nangis. Dadah muning. Ujang muning. Tingalikeun ke mun abi geus jadi jelema. Bakal dieu deui. Emang ayeuna manehna jadi monyet? Jadi jelema, pukul jelema. Mantu jelas. Bah, Naon? pan kamari mas. Usaha. Tempat mau enak budak negara mungeun. Mas teu bisa ditukeran ke Moal bisa, moal. Budak abah masih mung. kumaha tuh, Bah? Balik ke sarua ka ditu. Semut deui monyet. Ih, Moal jig. Gila. Dadah gorila. Ini kadin. Mahama. Kadarieu. Kade. Ayo we di dieu. So kali kadinya aja dah. Ini budak kana nyeri cangkeng. Udah lami tuh yang cari si ditu. Naon ari ende. Lain lebaran, rupa-rupa. Naon abang. Tuh sih kamu udah nyarita. Ya. Nah, eta anu duaan ditaruh laku naon. Teh mah alim mah yang kuliah heula. Akan awalna oge papanggih atuh. Nya da atuh sugan menangkun dosen. Ayo tadi naon? Nu kade naon de?
Kapan tukang muning, mak? Eta teh. Mak, emang tega gitu. Ya tega bae muning nama di Teganya. Mata ke ulah hareureuy. Ulah hareureuy jadi ku lalaki teh dianggap bener eta teh. Mah atuh. Atak mah dede masuk centil. si salaki teh kudu balaleuneur, balalek, tingali ulah ningali kana rupa. Dede masuk centil, dede. Anu centil mah. Kana kajujuranana, kana kanyaahna. Kudu siga amu jeung abah. Mak kumaha lamun teu nyarahun itu teh. Nya matak ge. Tak oge kudu Matak ge kudu ditingali dipilih heula. ayeuna mah ulah sok. Kudu deh oh. Ulah heula ka. Di papatahan teh. Nya lah kalah kitu mah.